kana cicing. Gawe buru. Awas tata. Siap. Digawe kunyuk. Kaget ya? Alhamdulillah. Lain namanya meninggal laki itu penuh digarawe teh aku mah. Aing bosna. Aduh bener. Kabener. Tetep saya. Apa cara mana teh dagang? Aing jadi kuas kayak mata. Bos tahu. Mana manjek aing dengan pabrik tahu menilila pisan. Terus karena mah ieu. Sia ngaranna teh naon? Sampai baru aja ya pabrik tahu bulat we di Cahur Beuti. Si Acil gawe keneh teh di dieu. Mau tanyakeun. Yo, ai urang rencanana kumaha rek dagang wae bae di dieu tah wae di lembur nu saja. Geus we mun gawe we di pabrik deui lah. Mending di pabrik mending dagang. Heeh. Cai mending kana dagang. Dagang. Dagang mah teh kadang-kadang di jalan teh papang teu awewe. Siapa gawe wae aing mah geus bosen lah gawe teh. Mah tuh digawe di pabrik wae. Heeh. Kenapa tuh? Acik, geus diomongin di wae da datang nu kalieu mah yeuh. Hoi, sing baraek sia di garawena. Hah? Kabareng kita sia ulah kana cicing. Gawe buru. Awas tata. Digawe kunyuk. Kaget ya? Alhamdulillah. Lain namanya meninggal laki itu penuh digarawe teh aku mah. Aing bosna. Aduh bener. Kabener. Tetep saya. Apa cara mana teh dagang? Aing jadi kuas kayak mata. Bos tahu. Jadi anu boga pabrik tahu bulat sampai baru kajaya teh Cahur Beuti maneh. Dibeli kumaha Acil? Tadi nama aing tadi gawe ngan beruntung na aing dikawinkeun jeung anak nu boga ieu. Jadi ku aing aya nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sia Acil berarti geus hirup siap geus ngeunanya. Anjir. Aing mah agak sedikit saya anu. Anu boga pabrik ieu baheula teh saha? Pak Haji Rudi ngan aing dikawinkeun jeung anakna. Haji Rudi malain teh bukan anak awewe. Teu bukan anak awewe sia teh dikawinkeun kumaha? Oh, keponakan. Bila ku keponakan sia teh jadi dia mana jadi bos. Halo, nah. Oh, pan keponakanna dianggap anak asli ku si bosna. Aing kieu wae aing. Jadi aing kitu mah tuh aing ka dieu jeung si Madoyong teh. Heeh, bener. Ek neangan gawe. Aing kabeneran maneh bos mah. Aing ngilu digawe Beneran. Beneran urang ieu gawe di dieu urang teh keur nganggur di lembur kecil. Aji, geus masalah gede di wae mah. Acil. Bisa teh aing digawe di dieu. Kan maneh bos tah pilakuan ka CS. Sok, tapi bener rek digarawe. Sok digawe mata. Jalan lah, bro. Langsung aja nanti ya. Sok. Jalan ka mana Iya, jangan itu sok siang. Atuh kade tak kuya siang. Buru atuh. Kabarek si kuya yang digawe di dia mah kudu sat-sat. Oh, Acil. Geus diomongan di Ayo, wae. Pak. Di kamar kan eta? Iya, jadinya di keuman eta. naon deui maneh tita ieu bos aing teh titah ka aing. Ya bos, ieu pindah ke ditu bos. Ulah eta mah ulah sia nyohoanan. Itu saja. Iya bos, gembel. Pada milarian ampas saurna teh. Acil, masih yang akhirnya aing belum nyebut gembel segala belum. Naon maksud ieu saya? Hah? Iya Haji Rudi teh aing pasukanna pasukan minion. Hah? Haji Rudi? Oh, tuh anu Punten, Pak Ji. kadu ieu pabrik tahu Pak Ji. Abang, sia tuh. Ngaku botak tadi ngaku dikawin ke ponakanna sebelum Pak. Ayo di mana? Hari gitu kumaha Acil? Ieu sebenarnya kumaha ieu? Ieu Pak Haji abi teh pan maksa teh sareng mangcek teh pada ngiringan tama, ai saur Acil teh Maneh bosna dikawinkeun jeung ponakan Pak Haji cenah ngomongin teh kitu. Jadi aing bosna cenah. Iya gitu tadi teh ditanggung di jalan ieu tah ka ditu tuh. Jung balik ke imah lah, bohong malah masa.
balik bos. Balik kah? Bener? Cil, mana dulu ke mana Cil? Sia goblok gara-gara nama aing jadi dipecat. Aduh, Pak Haji, aku tadi sana artinya. Bos, kayak sana waktu saya ambil. Aku nanya, aku Mohon. Cil. Yo, Nani? cek aing ge hirup teh kan kudu apa adanya, ulah agul teh sia teh. Kejujuran yang utama itu adalah jujur. Di mana-mana ge kudu jujur, Pak. Ya. Iya, poin. Cek ayo, Pak. Ci ayam mah aku jadi bos. Mencap siapa jadi bos nong. Pak, pinjam motor kadang ke Girang. Mama make bapak keur ngojek cicing. Ih, buru lah. Naik ka mana Isan? Ke Girang. Ih, sia mah. Pamulikeun berapa urang ami teu ngarebutan teuing? Heuh kumpul maneh lancek maneh kek meuli deui cenah meuli RX ini sarua nu kieu ya. Sia mah aing keur ngojek naik ka mana tuh? Ka Girang kedeung. Tong lila teuing atuh bapak ka sayura. Teu hirup teh na bensin gitu. Anjir, bener euy lanceuk aing geus beli deui. Wah, coba ieu mah leuwih alus. Ajaran ah. Lah, naik motorna ka mana ieu? Lah. Ini mah pasti ku si Iksan. Sagala wae aing mah motor batur. Ah, bobal teh. Ya geus burit motor batur. Bade ka mana teh? Bade ka Kawali nungguan ojek. Ning amang we yuk jeung abi. Emang ieu motor saha kitu San? Ya nu abi atuh ka karemes rebi yuk. Wah, hayu atuh San. Motornya meni keren. Yuk tuh. Ya. Jalan-jalan ke mana nya? Ciamis. Asik. Tadi itu motor kieu batur eta. Dipake sia mah. Tadi kan. Ora dua make ada motor teh. Maksudna ieu motor saha Sa? Motor batur ieu mah teh. Nu keur di airbrush tah. Tadi cek si Isan motor si Isan. Kumaha tuh ya? Pakeun we eta tah. Ayo tuh teh motor ieu we. Moal San teu jadi. Sugan teh injam motor nu tadi. Nas aing udah atoh. Mana tuh motor kieu-kieu keneh mah mending kana ojek.